Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rasulina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhar rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak amma ba'du. Para hadirin anu kusim kuring dihormat, dulur-dulur seagama anu dimuliakeun ku Allah. Nganggo basa Sunda we nya, Pak. Puja sareng puji urang-urangkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu kalawan rahmat sareng karuniana alhamdulillah simkuring tiasa patepung lapung sareng masyarakat desa sana tah desa eta. Sholawat miwah salam mugi didugikeun ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos tong ngarobrol deui gandeng. Ieu culang-cileung teu rada big aduh. Kakarak saumur aing ceramah sisi balong. Para hadirin, satu acan simkuring cumarita peryogi dijelaskeun heula itu nu paling ditu katinggalin teu Pak. Mun teu katingali simkuring bade diuk. Katinggal ayeuna. Luh. Kumaha atuh da euy? Bebas. Tah geus kieu lah. Ngara itu katinggal. Duh aing euy. Para hadirin, satu acan simkuring cumarita peryogi dijelaskeun heula yen simkuring mah Kang Ibing lain kiai, sanes ulama, lain ajengan, sanes ustad. Anu hadir di dieu ge pada terang teu kurang teu leuwih Kang Ibing mah ngan saukur bodor, pelawak, seniman, artis, bintang film. Heukeun bae da nya atuh. Ayeuna sok terjun kana bidang dakwah, kade bisi aya nu nyangka meureun we sok dakwah da baheulana masantren. Masyaallah salah tah. Simkuring mah teu kungsi masantren. Boro-boro tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu, wallahi teu sapoe-poe acan. Jadi ulah kaget lamun engke eusi ceramahna pasti bakal loba salahna. Tah lamun loba salahna tong dicararekan. Anu salah lain Kang Ibing, kajen kumaha ge nu salah mah jelas anu manggil. Nya anu manggil geus nyaho bodor derti tah ceramah agama. Lamun ditanyakeun nah atuh maka daek apan dibayar. Tapi sok sanajan bari heureuy simkuring ka dieu boga harapan utamana keur adi-adi para pemuda urang dieu. Harapanna mah teu pira, sugan we bari lalajo, bari ngadengekeun, bari seuri, sugan sing timbul kareteg dina hate anu kieu ye. Eta si Ibing bodor daekeun jeung bisaeun dakwah, piraku aing teu bisa jeung teu kabita. Tah saha nu nyaho engke mubalik besar siga Aagim, siga Kiai Haji Zainuddin MZ, insyaallah lahir ti bobos. Teu cukup ku amin da kudu diajar. Masing amin-aminan ge ai marabok mah moal jadi sia ngabejaan we. Tah ieu keprok berarti sok aya nu mabok kieu. Tuh. Ieu keur adi-adi budak ngora Kang Ibing menganyurkeun lain pupujieunnya sok dialajar agama mah keur ngora.
da ayeuna mah ustad seueur, kiai seueur, pasantren aya, bapak ulama seueur, sok dialajar. Lainna naon bisi kaduhung. Tak arasana mah ku Kang Ibing ye. Dalam mencacakan simkuring baheula masantren, ayeuna geus jadi kiai meureun. Ayeuna mah hayang diajar agama teh geus teu kaburu. Pabaliut waktuna jeung neangan beas. Matak sok dialajar agama sing jero. Tapi ulah poho dialajar ilmu pengetahuan da ieu teh zaman kamajuan bisi tinggalin. Sok dialajar politik, sosial, ekonomi, teknik. Diajar tapi agama. Sok dialajar bahasa Arab, da eta teh bahasa Al-Qur'an. Tapi ulah poho dialajar bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang. Da ieu teh zaman kamajuan bisi tinggalin. Ye Kang Ibing modaek cumarita kieu lantaran kungsi ngalaman hiji kajadian anu moal poho saumur-umur tah. Saya ingat hiji mangsa si Ibing dipenta ceramah ngadadak di Australia Pak. Di hareupeun mahasiswa University of New South Wales Sydney. Anu hadirna bangsa profesor, doktor jeung mahasiswa salian ti anu muslim teh anu non muslim nage loba. Cing rek kumaha si Ibing bisa ceramah di Australia lamun teu beuleuh bahasa Inggris. Sabab dibere ceramah ku bahasa Sunda sarua jeung hayam nyarita hareupeun soang masing-masing. Taya aya nu moal poho saumur ieu. Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singket ukur ngabahas teh Al-Fatihah. Eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kajadian kana moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Praise belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir-Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumiddin, the King of Judgment Day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdinas siratal mustaqim. Please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceurik. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh dipabaliut deui. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka simkuring. Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singket ukur ngabahas teh Al-Fatihah eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kajadian kana moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Praise belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir-Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumiddin, the King of Judgment Day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdinas siratal mustaqim. Please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceurik. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh dipabaliut deui. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka simkuring Pak. Nanyakeun lamun dina bahasa Sunda mah pertanyaanna kira-kira kieu. Lur, naon dibaca ku anjeun tadi? Cek simkuring Al-Fatihah, ari kitu kunaon? Endah pisan. Saya mah yakin eta lain meunang jelema. Dijawab ku Kang Ibing, memang lain menang jelema eta mah kalamullah firman Allah umul kitab. Panjang pertanyaan eta profesor tungtungna ngan hiji pertanyaan akhir nama. Cing dulur bejaan kumaha carana lamun simkuring hayang asup Islam. Allahu Akbar. Profesor Australia asup Islamna lain ku kiai ku bodor Pak. Matak dialajar. Tuh. Ye. Kada mah kanggo budak ngorah heula Pak. Diajar ilmu pengetahuan teh lain ngajauhan kana agama tapi leuwih yakin. Si Ibing mah yakin kana Islam lain cek ajengan, lain cek kiai lain menang neangan sorangan we Pak. Saya mah yakin, saya yakin-yakinnya. Contoh teu kudu jauh ieu.
mun telepat surat Yunus ayat 20 luka 30 tareangan we mun teu salah mah kieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti Allah ngaluarkeun anu hirup tinu paeh wa yukhrijul mayyita minal hayyi ngaluarkeun anu paeh tinu hirup ngaluarkeun hirup tinu paeh anu paeh tinu hirup ditanyakeun ku Kang Ibing ka Bapak Ajengan ka Bapak Kiai ceuk Bapak Kiai engke jaga di akhirat di mana geus kiamat anu maraot teh dihudang-hudangkeun deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh ceuk Ajengan tapi si Ibing lain hiji mangsa di leuweung Pak Kiai engke jaga di akhirat di mana geus kiamat anu maraot teh dihudang-hudangkeun deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh ceuk Ajengan tapi si Ibing lain hiji mangsa di leuweung Pak keur ulin ka leuweung ningali aya tangkal kai anu geus runtuh geus paeh geus koropok Pak geus paeh we tina tangkal kai anu koropok eta kalaluar suung anu hirup Allahu Akbar anu hirup kaluar tinu paeh bener pisan Bapak cing sok ramana Ajengan tolak ieu bener anu paeh kaluar tinu hirup Bapak o Ibu uninga tangkal karet Bu apa tangkal karet teh hirup leres ari geutahna mah barang paeh eta geutah karet kalaluar tina tangkal karet Allahu Akbar anu paeh kaluar tinu hirup bener pisan ceuk si Ibing bodoh sia nu teu asup Islam sok wani saya mah tanggung jawab bodoh nu teu asup Islam sia Islam sakitu benerna Kang Ibing mah ditodong ku pesto moal pindah Pak agama moal yakin inna dina indallahi Islam tuh keur ade di barudak ngora sok dia diajar ulah memabokan lah bisi nyinggung seetik bisi aya nu sok marabok ieu nu sok selebor Kang Ibing mah beda jeung Bapak Kiai jeung Bapak polisi beda Bapak polisi mah anak muda jangan mabok itu melanggar hukum geus nyaho jawab Bapak Kiai barudak ngora ulah sok mabok eta teh haram sumuhun terang lain kitu atuh budak ngora mah ye bisi rek mabok mah turut ajengan koboy budak ngora arek mabok heueuh jung tah kudu kitu eta ajengan ngaranna si Ibing wanian kajeun tanggung jawab bisi rek selebor rek mabok heueuh jung si Ibing tanggung jawab asal syaratna hiji tong kapanggih jelema ngan sakitu matak lamun rek mabok neangan imah kosong kunci sorangan ceuk si Ibing meunang mabok tong kapanggih ku jelema oh jelema eueuh nginum we awas tong kapanggih ku jelema nginum memeh nginum tanya heula aing jelema lain jelema kapanggih keneh entong sia ngabejaan we kecuali lamun kieu asup ka imah kosong kunci ceuk si Ibing meunang mabok meunang oh jelema eueuh nginum memeh nginum tanya heula aing jelema lain aing mah monyet heuh sok atuh gerang ngarinu monyet mangga arareueut monyet anu ulah teh jelema ye lamun hayang mabok entong meuli PBK ganja minuman keras entong kasep lebar duit hayang-hayang teh ngabok mangke bubaran tidak pangajian ieu praktekkeun tah bisi hayang mabok hakan teh kotok teu kudu loba teuing setengah emer ge insyaallah mabok jaba ku polisi ge moal dina naon mun ngagoler ditanya kunaon je darti kotok Pak geus paling di polisi seuri da moal dibuih teu acan mabok keneh ku tai kotok cobian nganggo tai ucing sakaleng mah paros rada haseup sakedeuk nah sia teh tuh ye buat adik-adik anak muda naon poho deui oke sudah bingung aing mah iya bingung kakarak dibobos ya tangkal di bajuan bener di dia mah taat pisan karena peraturan kakarak neuleuh aing mah tangkal di bajuan pika dibakutet nah ada di bajuan yang mau protes setengah harti orang dia mah duh lamun kacipta beungarna mun kudu ngabajuan kebon tah itu poho deui jadi nguruskeun tangkal atuh
Ayeuna orang ngumpul di dia ngariung teh di Nararaga Tasakur bin Nikmah nikahna Neng Lilis Sulistianawati sareng Cep Muhammad Latif Somantri. Ya urang darwakeun kedayana mudah-mudahan Neng Lilis sareng Cep Latif rumah tanggana sing untut raut sing lambat lambut terang ibu lambat lambut. Lambat lambut teh ari lambut teh lemesna tina beuteung urang sudah baheula mah lamun nyeri beuteung teh teu raraos lambut ari lambat hartina lila jadi lambat lambut teh sing lila di luhur beuteung ahkeun bae kumaha kuring nah tah keur Lilis Neng Lilis sareng Cep Latif ye didoakeunnya Lilis jeung Latif pamajikan jeung salaki dina rumah tangga mah kudu jiga leuweung jeung maung. Lilis pamajikan dina rumah tangga mah kudu jadi leuweung, Latif salaki caroge kudu jadi maung. Jadi maung kumaha lain hartina Latif kudu gagauran unggal peuting lain. Ye naon ni pabaliut wae euy teh lieur aing mah. Ya ari maung teh raja hutan sato galak nu paling dipikasieun eueun nu teu sieunun ku maung tapi sakitu raja hutan sakitu galakna maung lamun manggih bahaya moal ka mana lumpatna nu aman pasti ka leuweung tah kudu kitu sabalikna leuweung moal wanieun aya nu ngadeuketan komo lamun ngasupan lamun nyahueun di jerona aya maungan tah ulah nepikeun ka maung eueuh dahareun datang aing mah sok mangga baikeun heula abi taratiasa nyarita lamun ceramah pabaliut jeung dahareun tuh kitu dina rumah tangga mah kade nya mata Kang Ibu moal aya nu wanieun asup ka leuweung lamun nyahoon di jerona aya maungan tah kulantaran kitu ayeuna Kang Ibing pangheulana arek makelan keur Neng Lilis panganten istri tos teu ribut Neng Lilis sebagai istri didoakeun ku Kang Ibing mudah-mudahan Lilis sing jadi awewe nya ke heula tong kasiri dengekeun heula atuh sing jadi awewe nu kumaha didoakeun ku Kang Ibing Lilis sing jadi awewe nu hade anu geulis geulis ceuk saha geulis mah kudu ceuk ajaran Islam ulah geulis ceuk jelema da geulis ceuk jelema mah teu sarua geulis ceuk urang bobos cantang tu geulis ceuk urang India geulis ceuk urang India bawa ting goreng ceuk urang Amerika geulis ceuk urang Amerika bawa teuing ceuk urang Jepang mah goreng patut henteu sarua Kang Ibing kungsi ningali dina hiji majalah potret ratu kecantikan negro tah nyeleung sirikeun berarti ngahina sia ka urang negro matak disebut ratu kecantikan ge cenah di negro mah panggeulisna loba pemuda negro nu kaedanan tapi barang ningali potretna Masya Allah si Ibing mah dibere ge embung lantaran naon geulisna ceuk negro ari nu hade mah nu geulis mah kudu ceuk ajaran Islam awewe nu kumaha nu geulis ceuk ajaran Islam nu hade awas ye Neng Lilis gampang tapi hese khairun nisa'i man tasruka ija absurta wa tuti'uka ija amarta wa tahfaz ghaibataka fi nafsiha wa malik ngan sakitu awewe nu geulis nu hade mah pikaresepeun lamun ditempo taat lamun diparentah ku salaki jeung bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki komo lamun keur eueuh di imah ngan sakitu sok mangga we mangga saepeun lah sok
sok saepkeun heula sok tenang we lamun ditempo tayu mata neng lilis ibu ece wa sok mangga we mangga saepkeun heula sok saepkeun heula sok tenang we lamun ditempo tayu mata neng lilis ibu ece wa ari awe muslimah mah kudu ngagelis lain ulah lamun aya aja anu nyebatkeun tong ngagelis salah kudu ngagelis ngarah resepeun anu nempo saha anu nempona salaki ari aya nama teu dititah ge awewe teh geus ngagelis pipi didempul halis di mehongan beuweut bibir dibeureman ngarah resepeun anu nempo saha batur mata awewe ayeuna mah kakarak dangdan namun rek lalajo layar tancap rek kaonangan arek ulin ka kota ngagelis ngarah resepeun anu nempo saha batur tapi di imah hareupeun salaki dangdanan masya Allah isuk-isuk buk ditalian keneh ku kabel kutang geus lada dah diri ka itu ka dieu wah rek kumaha salaki resepeun neuleuna gah yang motret ku Maryam ye bu pak apan ye lilis panggih jeung Latif ibu papenak jeung bapak akang panggih jeung ece modalna mah ukur hiji cinta henteu cinta mah hese bedog wae bedog moal asup kana sarangka lamun sarangkana ka ditu ka dieu wae teu daek cicing cinta ari cinta teh garis besarna dibagi dua hiji mawadah dua rohmah keun sakinah mah paneuri ari mawadah lahiriah bapak ningali ibu ibu ningali bapak ningali lahiriahna heula bapak ge ningali ibu aduh resep ningali bibirna resep ningali buukna resep ningali kulitna ibu ge kitu ka bapak aduh resep ningali jangkungna resep ningali kumisna resep ningali dompetna mawadah lahiriah udah kajian kasep ya dompetan mah keuna naon mawadah lahiriah tapi nu ngaranna lahiriah bisa robah kunaon robahna ku umur ku moneter bisa robah buuk nu tadina gomplok beki kolot beki curiwis lila-lila turun wul jiga anak manuk kulit nu tadina kenceng beki kolot ting rariut lila-lila juga dorok-dorok atah kacaian tadi mana mawadah geus robah ulah kaget lalaki mah sok pindah nempo mawadah sejen lain cek si ibing sok apana aya diisyaratkeun dina ajaran agama zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i dijadikeun lalaki mah cinta jeung syahwat ka awewe tuh ibu ce matak lamun salaki lamun caroge ngareret ningali nu geulis entong ngambek malah ibu teh kudu syukur alhamdulillah nuhun Gusti geuning salaki abdi teh normal keneh ye tibatan ke salaki hayo he ngareretan mebikang pandrewas menang ningali nu geulis menang sakali eta mati Allah anu kadua katilu tong diturut eta ti setan lalaki sakali we ningali nu geulis mah aduh geulis euy Allahu akbar geus menang tanu kadua anu teu menang mah di mana imahna nya ta eta nu bahaya mah di mana mawadah geus robah supaya salaki henteu pindah geuwat gantian ku rohmah ku kanyaah lamun geus katalian ku kanyaah catet moal aya lalaki nu nyeleweng ti pamajikanana moal lah lain ceuk batur tah si ibing Kang Ibing mah jiga Korea kieu ge bintang film pak lamun keur syuting film ibu eta nu ngaranna awewe masyaallah ti mimiti anu meujeuhna cetrokeun nepi ka meujeuhna talapungeun aya loba anu bogoheun ka si Ibing loba si Ibingna komo jujur we lah tapi di dinya aya rohmah ti pamajikan anu nalian sia bogoh ka aing pedah we aing keur boga duit aing teu boga duit mah can tangtu sia daekeun aing ras teh ingat ka pamajikan teu boga duit dia manganyukeun rokok ka warung balik deui ka imah sia bogoh ka aing keur sehat aing teu sehat mah gering mah can tangtu daek ngurus pamajikan masuk angin ngemangrokeun balik deui ka imah salah sahiji ciri lamun lalaki geus katalian ku rohmah di mana-mana lalaki mah sieuneun ku pamajikanana sok tanyakeun kajeun kumis segede galengan hui lah sieun ku pamajikan mah lain sieun dicabok lain sieun ditampiling bu sieun leungiteun kanyaah
Kang Ibing mah dimusuhan paribasana ku koboy 1000 wani kene, dimusuhan ku inung budak hiji di imah teu tenang hirup sok rasakeun Pak. Lalajo televisi celenge teu ditanya, dahar sorangan teu dibaturan, coba kan untung we imahna leutik, jadi mun musuh teh papanggih deui tereh wawu, mun gede mah riweuh. Matak turutan tah Latif, Lilis, rumah tangga mah jiga Kang Ibing 35 tahun rumah tangga jeung pamajikan, alhamdulillah sarege patongong-tongong. Kang Ibing nongongan lalangit, pamajikan nongongan dipan. Dah, geus budak motong siri moal kapikir sia. Tah patongong-tongong urang teh. Tuh. Kekara kapikir heueuh nya cenah. Tuh menyenangkan bila dipandang. Tak. Kemudian anu kadua awewe anu hade mah taat lamun diparentah ku salaki asal parentahna tidak melanggar ajaran agama Islam. Ari melanggar ajaran agama mah ulah neng jadi pamajikan akang rek pindah agama wayahna we neng kudu milu entong. Inna dina indallahi Islam, sanyana agama nu paling dipirido sisi Allah adalah Islam. Kang Ibing menyebut kieu teh lain naon, enak loba jurig nyiliburi, diolok ku supermi pindah. Dibibita ku pagawean pindah. Montong Islam yang paling benar. Mun aya nu ngajak-ojok teu balik kitu teu ngabejakeun ka kiai kasih Ibing urang pek-pek tuman. Ye Pak, taat lamun diparentah. Biasana kade ye Neng Lilis Cep Latif, ari awewe anyar panganten mah taat wae ka salaki da anyar panganten. Cing geulis pangyarakeun sepatu AA dereg-deg bari ogoan. Ting sayang ambilin rokok durug-dug bari nyampeurkeun da anyar kene. Engke anak geus genep mimiti siaman tangguh. Cing mah eta kadekeun rokok teh, na teu kadeleh kokod keriweuh tuh nyebutna ge kokod. Ih, cokot teh ku sorangan. Ye ai keur anyar panganten mah komo keur bobogohan malah loba nipu. Rek awelek lalaki sok keur bobogohan mah sabeca jeung kabogoh hayang hitut gede empet-empet ditahan daerah. Engke mah anak geus genep dihajakeun. Tah sia ubar nyeri huntu kitu. Tah keun ka mana we ceramah malah. Taat lamun diparentah. Nu katilu awewe nu hade mah bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki komo lamun keur eueuh di imah. Sabab ngaran salaki sok kabawa ku pamajikan. Ayeuna ye Lilis nikah jeung Latif, entong kaget lamun diserebutna Ibu Latif. Latif bageur Lilis cerewet kabawa eta Latif. Cerewet pisan ibu eta tah, saha eta Ibu Latif? Nyaho, Ibu Latif. Latif bager Lilis pedit anggrek kabawa meni pedit pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif tuh. Latif mah insyaallah moal mamawa ka Lilis. Sugan ceuk batur teh meni galak bapa eta tah saha eta Palilis. Ahna maka jeung Palilis angger we Pa Latif. Jawab Palilis teu pugu-pugu. Tuh bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki mata kudu apik pamajikan mah. Da di urang mah kadang-kadang sok salah cerewet kabawa eta Latif. Cerewet pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif? Nyaho, Ibu Latif. Latif bager Lilis pedit anggrek kabawa meni pedit pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif tuh. Latif mah insyaallah moal mamawa ka Lilis. Sugan ceuk batur teh meni galak bapa eta tah saha eta Palilis. Ahna maka jeung Palilis angger we Pa Latif. Jawab Palilis teu pugu-pugu. Tuh bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki mata kudu apik pamajikan mah. Da di urang mah kadang-kadang sok salah. Si Ibing jadi ketua RT, pamajikanana mah pamajikan si Ibing we. Ai di urang mah lain, Kang Ibing jadi ketua RT eta pamajikan diserebutna Ibu RT, meni asa leuwih RT tibatan RT eta pamajikan. Nepi kacap oge dibabawa ku pamajikan. Eta nu salah. Ibu pejabat sok asa leuwih ti pejabatna tah eta nu ngaco mah. Jaga ngaran salaki antara lain ngajaga mah teu kudu jauh-jauh. Tah ieu. Duh aing mah ngomongkeun batur ngajaga biwir. Kunaon Kang Ibing nyebutkeun kitu di luar negeri mah anu sok loba ngomongkeun batur teh ibu-ibu di luar negeri mah.
di urang mah sarua bari balanya bari ngasuh budak bari arisan ieu lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding ieu sagala dicaritakeun tatangga nyeun imah loteng sa RW ngaromong kabeh tatangga ganti mobil sa RT nyararita nu paling hebat nepi ka nyaho ka nyicil-nyicilna aya tatangga anyar ibu-ibu anyar pindah geulis ku geulisna diaromongkeun euceuk resepnya ningali ibu eta nu anyar pindah meuni geulis nya meuni siga putri ngan hanjakalnya tah mimitina kunaon kitu ari pamajikanna geulis ari salakina meuni jiga perah bedog har Aisyah padahal teteh wailul likuli humazati lumaja cilaka jelema nu sok moyok jeung ngomongkeun batur cilaka bu matak lamun rek ngomongkeun batur inget kana ceramah si Ibing ditahan we geus aya naon ece geus bisik ieu ayeuna ngadengikeun ceramah ungguk-unggukan jiga nu heueuh bari balik der ngarobrol tak kadenge ulah sok ngomongkeun batur doraka nya ece geuning teu meunang nya matak ti ayeuna mah urang ulah ngomongkeun baturnya nya entong jiga si ibu itu tuh sarua wae atuh sia dionang kanu hajat balik ti nu hajat diaromongkeun ngadengikeun ceramah si Ibing ayeuna balik ti dieu geus sok tarohan si Ibing diaromongkeun ece ti kadeuketan mah jiga monyet paduli teuing tuh bisa menjaga nama dan kehormatan suami hade ye Neng Lilis ibu ece peraturan Islam peraturan ajaran Islam keur awewe mah keras kade Neng Lilis ye contoh la yahluana rajulun bi imra'atin illa wa ma akhajum mahrum teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki lamun teu dibarengan teu dikawal ku mahrum teh nu haram dikawin lanceuk haram dikawin aki bapa aki pokona nu haram dikawin jadi teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki tah kecuali dikawal kuno tadi lamun kitu Kang Ibing kumaha barudak ngora ayeuna malam minggu bobogohan duaan meunang teu si Ibing tanggung jawab meunang asal geus baroga STTB surat tanda tamat bobogohan ti KUA ari geus diteken mah kulebe jung wae boro-boro rek bobogohan di kamar rek diutang kalapa ge jung sia ulah sote lamun lain muhrim matak ibu mun gaduh anak awewe diaperan ku lalaki tong sina diantep paduduaan bu bisi asup angin ayeuna teh ngagalaksa pelendung kabur arek naon tuh malah cek ajaran Islam naha antakallaman nisa'u illa biidni azwajihin teu meunang awewe nu geus boga salaki diajak ngobrol ku lalaki sejen tanpa idin ti salakina nyaho tah diajak ngobrol kumaha umpamana kieu ye Latif keur teu aya di imah Lilis sorangan jol aya semah lalaki punten bu dupi palatif aya teu aya engke we ka dieu deui eta nu alus mah ulah wani-wani mang atuh linggih antosan dar disuguhan dar diajak ngobrol duaan sailila montong tapi Kang Ibing da ieu mah semahna lain sejen sobat salaki di kantor babaturan baheula tatangga deukeut eueuh urusannya catet lamun setan euteup jadi nu katilu jadi teu penyelewengan ngabejaan we apik malah ceuk ajaran Islam lamun awewe nu geus boga salaki init ninggalkeun imah tanpa idin ti salakina eta awewe dimurkai Allah jeung dikutuk ku malaikat sancan balik deui ka imah jeung dihampura ku salakina matak ibu ece Neng Lilis lamun rek init ninggalkeun imah bebeja ka salaki wayahna ieu ajaran Islam minta izin mah gampang pisa poeun pi 2 poeun lamun perlu pisa minggueun pa minggu hareup mak rek ka pangajian kenging henteu lamun ceuk bapa jung wae mak init tapi lamun ceuk bapa geus cicing mah tong ka mana-mana paduli ting pejabat saha nu nyamper tong init ieu ajaran Islam alah Kang Ibing geuning ajaran Islam meuni keras kitu ka awewe teh kieu teu meunang kitu entong kieu ulah kieu entong ai lalaki mah balik peuting bebas balik init jam sabaraha meunang lamun kitu awewe mah dikekang lain dikekang dilindungi dijaga lantaran awewe mah mahal catat inten berlian lalaki mah besi beda besi jeung berlian neuneuh oge berlian mah dina lomari dikunci keluar negeri sawaktu-waktu lantaran naon mahal
cacat seetik sabaraha juta hargana turun. Besi tara di apik-apik tanya di pasar loak, ditabrukeun sisi jalan, kahujanan, kapanasan, tahiyangan, katabrak, petot, bengok, di kilo besi. Hayang jelas besi tas ibing teh bapak-bapak besi wungkul. Geus boga anak, boga incu, boga pamajikan, der babogohan deui jeung budak SMA. Era kitu henteu gaya we nu aya. Sok ayeuna awewe geus boga salaki, komo geus boga anak, der nyeleweng deui, aya nu bakal muji. Nauzubillahi min jalik. Moal aya. Lamun ngaranna geus cacat, ngomeanana moal anggeus ku saminggu, 2 minggu, sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Seumur hidup tercoreng, inten berlian. Hati-hati, lilis, jaga. Mata kajaran Islam mun pakaian awewe geus beda, ibu ditutup, nganggo tiung, nganggo jilbab, lantaran naon mahal. Ayeuna zaman kamajuan der dangdanan teh dibelewek-belewek. Dina koran oge geuningan lain maju sia balik deui ka zaman jahiliyah. Hati-hati ye. Nah, eta keur istri. Awas neng lilis. Azamun nasi haqqun alal mar'ati zaujiha wa azamun nasi haqqun ala rajulu ummuhu. Wewenang paling gede ka awewe nu geus rumah tangga nyaeta salakina. Wewenang ka lalaki lain pamajikanana tapi indungna. Ayeuna lilis geus nikah jeung Latif, wewenang paling gede mah dina leungeun Latif. Lilis ku Latif rek dibawa pindah ka Aceh, ka Irian, ka luar negeri, kolot teu bisa nanaon, wewenang paling gede salaki. Tapi lalaki tah si ibing umur 62 tahun, wewenang lain di pamajikan, di indung. Ayeuna mah loba nu salah ngarti kulantaran geus nikah, geus kawin, geus rumah tangga, pamajikan teh asa kawasa, nepi ka lamun salaki rek mere duit ka indungna kudu susulumputan dasieun ku pamajikan. Eta nu salah geulis. Yeuh neng, lamun salaki urang rek mere kanu jadi indungna, ngabejaan we Kang Ibing mah entong dicarek. Eueuh jelema anu miskin mere ka indung teh eueuh di dunya ge. Mereka inung 1 juta digentosan 100 juta. Allah ar-Razzaq pemberi rezeki mau apa? Sabalikna pelit kanu jadi inung, nyeri hateun hate inung, doraka salaki doraka mah pamajikan ngimilu hancur ngabejaan we. Biarkan dek mereka inung mah. Moal kabales jasa inung ku 100 miliar, moal sok kajeun. Tah yeuh keur panganten istri 1 juta digentosan 100 juta. Allah ar-Razzaq pemberi rezeki mau apa? Sabalikna pelit kanu jadi inung, nyeri hateun hate inung, doraka salaki doraka mah pamajikan ngimilu hancur ngabejaan we. Biarkan dek mereka inung mah. Moal kabales jasa inung ku 100 miliar, moal sok kajeun. Tah yeuh keur panganten istri. Enak keur panganten lalaki ngarah gancang. Terhenggeusan. Kelah nginum heula. Keur Cep Latif awas ye. Arijalu qawamuna ala nisa, lalaki mah pamingpin ti awewe. Aya nu ngaranna pamimpin rek leutik rek gede bakal dipenta tanggung jawab di akhirat ngeun anu dipingpinna. Kabeh pamimpin mah Bapak RT, Bapak RK, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Menteri, kabeh bakal dipenta tanggung jawab. Kumaha lamun si Ibing jadi ketua RT we jaga di akhirat ditanya, Ibing bener maneh bareto ketua RT sumuhun rumah saja jadi pemimpin masyarakat RT rumaos kunaon pemuda di RT maneh loba keneh nu mabok rek kumaha si Ibing tanggung jawabna Pak. Wah lamun ingat ka dieu mah jelema sararieun jadi pemimpin teh moal paboro-boro nepi kaya serangan pajar gagabah teuing waranian. Paingan Umar bin Khattab begitu kapilih janten khalifah Bapak raja presiden namun negara republik mah begitu kapilih janten khalifah ngecelakeun Cisoca bari ngadoa, ya Allah mugi abdi singkiat nampi ieu musibah di urang mah lain kapilih jadi RT ge nanggap wayang belegugna teh Aisyah merukan teu berat tanggung jawab. Tah eta batuk lain ceramah si patuker. Tah ayeuna Cep Latif begitu nikah Anda langsung jadi pemimpin keluarga.
kumaha lamun jaga ditanya di akhirat, he Latif bener lilis pamajikan anjeun sumuhun rumasa anjeun jadi pamimpin sumuhun kunaon lilis jeung anak anjeun can salat rek kumaha tong jawab. Power ye kade mata kercep Latif Kang Ibing mah mihape sebagai kepala keluarga pingpin pamajikan jeung anak jaga untuk tetap aqimu sholat adegeun sholat lamun si Ibing ceramah masalah sholat pasti dibahas taratingaleun lantaran lain naon Kang Ibing mah lamun ceramah di nu hajat siga kieu terus terang esok bunga pacampur jeung hariwang bungahna ieu ningali nu hadir meuni pinuh lain dangdut lain layar tancap lain wayang golek bila kadar ge ceramah si Ibing bisa pinuh siga kieu bunga ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana ngan sok diteruskeun ku hariwang hariwang nama lain naon sok sieun lamun aya ceramah si Ibing pinuh siga kieu salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki wungkul ka ieu nu power di Bandung mah kitu mah loba keneh Pak di Bandung nya di dieu mah sarua meureun da teu nyarah tapi si geuring yakin di dieu mah moal beda ye apa nu ngaceramah ku Kang Ibing diterangkeun hati-hati Bu Pak ieu ciri-cirina zaman teh zaman edan tiba heula ge mun ceramah diterangkeun wae ieu zaman edan teu percaya zaman edan sok saksian malam Salasa malam Jumaah bulan Mulud bulan Rajab kuburan Karamat pinuh kudu tinggal loler ari masjid kosong garelo ieu jelema anu hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh tinggal loler di makam emah takokak bari emah teh buta huruf kabeh kajeun hujan kajeun poek nisila mah abdi teh hayang boga imah ceuk mah teh boro-boro sia aing di kebon awi kayak Kang Ibing mah lain anti lain ngewa lainnya ulah salah paham sabalikna karunya ka embahna arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik Bu geus sok tingali beunghar hayang naik pangkat hayang jodoh hayang tere ai mere ka embah kopi pahit deui ceuk mah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees sia teh meuni beuh ka karunya ka embah ai digeuruh-geuruh ngararamek Ibing urang mah lain minta ka kuburan nyuhunkeun mah ka Allah ieu mah hanya sekadar perantara naon make perantara atuh juga jual beli tanah geuning urang ge Kang Ibing lamun rek menghadap pejabat jelema penting tara bisa langsung kudu ka keamanan ka satpam kudu ka sekretaris kudu ka wakilna heuh da eta mah jelema aduh aing mah yeuh Bu Pak adik-adik duh ceuk ajaran Islam jelema mah kabeh ge sarua teu jangkung teu penek teu hideung teu bodas teu dekok teu nongnong teu jabrik teu pitak sarua kabeh yang dinilai anu dipeunteun mah amal perbuatan iman jeung takwana tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe mah dibeda-beda saha nu beda-bedana jelema geus sok tingali apan ku jelema dibedakeunana tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor tetep beda dina onangan siga kieu ustad jeung koboy dangdut tara ngareneng anger we beda ijazah SD jeung doktoranas di kantorna tara bisa sameja tetep beda apan di dieu ge beda nu dihareup mah make kue di ditu mah moal sia anu pika isuk-isuk ge heuh ieu mah contoh ai teu diomongkeun da ka deuleu contoh malah ku beda nah zaman ayeuna mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung paeh beda ari pupus mah jelema pangkat pejabat orang penting anu beunghar eta mah pupus anu jajab ka makamna ge mobil ngabring dikawal make sirine da pupus upami paeh mah gara sok tempo jamin teu aya kagableg anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we da paeh eta mah ye masih mending di daerah Bobos macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg ye di Jakarta mah kuburan ge kuburan geus di kelas-kelas kuburan aya kelas 1 aya kelas 2 bari sarua di ruang
dan kesugan pada di kelas hiji bapak dikurabkeunana sumuhun ngagali rada jero adi mah teu aya biaya di kelas 3 wae mangga tapi sukuna nolol apa henteu kacipta meureun di kuburan jelema teu gablek marancung ceker bungkul maraka sepatu kelenci Yo, geus kajeun ka mana we ceramah mah. Yo, yo lamun hayang nyaho peraturan jelema sarua di mana? Lamun hayang nyaho jelema sarua di jero masjid. Geura sok di jero masjid mah jelema teh kabeh sarua. Ustad jeung koboy ngarendeng di masjid mah meunang. Tukang macu jeung direktur ngarendeng iya meunang. Ijazah SD datang ti heula sok wae di sapareup. Doktoranas ka panerian wayahna we di tukang eta di masjid dacan ngadenge peraturan di masjid puntennya anu SD ka Palengker eueuh di masjid mana tingali keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam ruku imam sujud sadaya kompak dipayuneun holik sang pencipta paduli teuing imam biasa SD di tukang doktoranas kabeh urusan da moal mungkin imam ruku kela SD doktoran semal wakamiluan nah teu bisa tingalikeun bulan puasa eta bulan puasa peraturanana sarua waktuna imsak kabeh arek tukang macu rek direktur eureun bukana maghrib sarerea dan teu sugan bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoran teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan kene kunaon teh can buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh kitu dan teu sugan bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoran teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan kene kunaon teh can buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh kitu matak ai jelema rek naon atuh make jeung perantara he anjeun tukang macu he bapak direktur he koboy dangdut bapak ustad aya pamenta geus langsung uduni astajib lakum geura marentah ka kami pasti ngabulkeun eta janji Allah carana lain gular-gular di makam mah takokak bisi musyrik aya nu alus wastainu bisobri wasolah penta ku sabar jeung salat tah nu bener mah eta hudang tengah peuting tahajud beres tahajud pok ngadoa teu bisa ku basa Arab ku basa Sunda ga Allah mangartoseun hayang naon hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh hayang itu hayang ieu hayang rezeki malah hayang rezeki si ibing mementa anak ge rada era arek teu era kumaha da menta rezeki mah geus unggal salat ge geus sok inget-inget temen bari diuk menta rezeki warjukni eta bari salat warjukni pan teh ngenta rezeki warjukni ngan kulantaran teu ngarti beres salat meni riweuh Gusti nyuhunkeun rezeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajarna asal apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun eudeuh oge ceuk Kang Ibing di mana salat geus beres tibatan gular-gular di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema aya mah balegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diarantep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung hancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah ye bu pak adik-adik si ibing umur ayeuna 62 tahun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ka tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet jiga gegetuk teu percaya balik we bebeja ka indung ma
abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur telu ganggaung warjit ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah 62 tahun umur wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si ibing demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu cirian malam Minggu mah jurig ge seungit arek teu era kumaha da mentar rezeki mah geus unggal salat ge gar sok ingat-ingat teman bari diuk mentar rezeki warjukni eta bari salat warjukni pan teh entar rezeki warjukni kan kulantaran teu ngarti beres salat meni riweuh Gusti nyuhunkeun rezeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajarna asal apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun edeuk oge ceuk Kang Ibing di mana salat geus beres tibatan gular-gular di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalairkeun tah ka indung bapa jelema aya mah belegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diarantep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung hancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah ye bu pak adik-adik si ibing umur ayeuna 62 tahun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet jiga gegetuk teu percaya balik we bebeja ka indung ma abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur telu ganggaung warjit ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah 62 tahun umur wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si ibing demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu cirian malam Minggu mah jurig ge seungit tuh salat lain ke kuburan salat keur nu teu acan salat tapi saya yakin anu hadir di dieu mah kabeh ge sok salat meureun heuh make meureun bisa aya hiji anu encan tapi da yakin lah sok salat kabeh meureun heuh meureun mah keur cadangan ye masyarakat kumpisa qalu lam naku minal musallin lamun ditanyakeun ka maranehna naon sababna asup neraka maranehna ngajawab baheula kami teu salat jelas tegas tidak ada tawar menawar kajian urang ngadeungkeun pengajian penting manggil kiai terkenal di luar negeri percuma teu salat mah neraka jung wae tanyakeun kajengan mana salat aduh Pak Bu lamun urang tara salat pembalasan mah teu kudu jaga di akhirat di dunia ge geus karasa lain ceuk batur baheula basa si ibing pertama kali pisan rek ka Mekah puntennya abi koboy tapi haji basa pertama kali pisan Kang Ibing rek ka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lemur di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak-temrakeun wawalesna mimitina mah teu percaya Bu maklum koboy sumuhun-sumuhun tanah hate mah nyengsirikeun tapi 8 kali simkuring ke Mekah 8 kali nyaksian ngalaman kejadian aneh Masya Allah 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah ya Allah ya Rabbi saya Kang Ibing pernah ngalaman nyaksian ningali kejadian aneh nu teu asup akal saya di Mekah pernah nyaksian aya jamaah haji anggota kloter Kang Ibing eta jamaah saregu malah Bu eta di Mekah lamun manehna mandi cai ngadadak saat pasti tapi lamun dipake ku batur ngagorontor asa si eta mandi ret eureun geus disabun gegedor cing Kang Ibing ka Kang Ibing teh ketua kloter ieu panguruskeun kumaha saya unggal mandi cai saat henteu loba omong dipanggil bae diharewosan cing inget-inget Kang boga dosa naon di lemur anu aya hubunganna jeung cai ngagukuk ceurik Pak rumah saai akang tak ikeur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia
Malah aya jamaah haji aneh Bu, barang bus ka kota Mekah linglung teu inget ti kaler kidul, leungeun teh ngan kikieuna jiga nu ngitung duit. Barang di papai-papai teh cenah keur di lemburna sok rajeun ngarenten-rentenkeun. Bilih kalarasan di daya tukang renten engal eureun sia. Doraka sia teh. Waduh Bu, malah tahun 84 mah si Ibing ngalaman kejadian aneh. Tah jelema hirup keneh. 84 saya ingat hajina Haji Akbar. Aya peristiwa Mina. Tahun 84 mah Kang Ibing di Mekah di Madinah pagawean isuk-isuk berang sore peuting tengah peuting subuh pagawean si Ibing di Mekah nganter awewe anu sasab. Eta haji loba kasih Ibing deui muni asa ringsak awak nganter awewe sasab. Malah hiji mangsa mah aya awewe nu nyasabna teh urang Libanon. Aduh geulisna Bu. Eueuh ka daerah Majalengka ge geulis pisan. Eta meureun disebut putri jin teh. Men tadi anterkeun ka Kang Ibing, ya Allah kajenting di Mekah ibu nganterkeun geulis mah sumanget. Ah bae jujur we da geulis. Dianterkeun imahna teh naek kana gunung-gunung batu Bu. Di rumah sakit Ajijiah teh naek keneh ka luhur. Ayeuna mah kakara kapikir mah nya aya we geulis mun leumpangna nyelengceng dina batu kalawan suku teu karasa panas. Naek ka luhur Bu. Kapanggih urang Libanon cenah mangakuna. Begitu kapanggih mainan nganuhunkeun bari ceurik Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting Bu. Nepi ka ceurik dina batu sisi jalan. Bari ngagukuk nginget-nginget ya Allah naon atuh dosa abdi teh. Nah ari brai teh, Bu, Pak, kita tadi ge abdi teh bintang film. Lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis. Tah ti harita saya kapok. Taradek deui nganter awewe anu geus kolot. Udah nungora malebar ya kulantaran Kang Ibing mah di dieu na ge bodor dari Mekah ge mangi wae pika sirieun Pak kayak nyeling seeutik di Mekah ge mangi wae pika sirieun inget keneh ta gelombang kadua datang apan pinuh jelema teh jutaan di Masjidil Haram pasedak-sedak salat teh geuningan heureun usik aya di hareupeun Kang Ibing teh aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas. Tah saya teh salat tuh kangen eta ruku sujud cengkatina sujud poe si horeng hulu abus ka jero jubah eta kacipta urang Arab cekerna totojer cek dina hatena teh Aisyah rek naon si surungkuyan ka dieu aduh aing mah mangi wae pe kaseueun terus basa pertama kali ke Mekah mah kena ngadongeng seetik di bejaan ai di Mekah mah cenah beda jeung di urang di ditu mah lamun dicekelan janggot dicekelan sirah kajenting kolot moal ngambek apa di urang mah dianggap teu sopan sok kana budak ngorajo krawok kana gado kolot baru teu dicabok mah di ditu mah teu nanaon lamun ditoel bujur ditepak bujur lalaki teh kasinggung jadi mun dicekelan janggot mah sirah mah teu nanaon saya Kang Iwi penasaran nyobaan bener askar teh polisi mun di urang mah cekelan we janggotna dikerebek assalamualaikum waalaikumsalam teu nanaon tah hiji mangsa mah tengah poe hareupeun masjid jin deket kantor pos urang Arab jangkung gede janggotna ngambay penasaran sakali deui sak aing cekelanna janggotna assalamualaikum ai celengeung teh Kang Ibing abdi mah urang Pasar Baru sugan teh urang Arab gelo teh lain urang Bandung aing era nah aya urang Arab ngomong Sunda adi mah di Pasar Baru Bandung nah duh naon bieu teh tak kitu sok salat paingan saur Rasulullah didik salat mah ti mimiti budak umur 7 tahun